Ayo gitu. Wah ada. Wah, mereka mana? Kemana, Wak? Rek saung si Abah rek nyokot barang, Bang. Nyokot barang. Heuh. Oh, mah bener. Aduh, makanya si abahna eueuh nih nyokot barang-barang ayo ada kunaon. Bang. Mah bener yuk. Kaji urang udunan lah, ayo urang bere. Wah. Nah, kaheula. Aya naon yeuh. Yeuh jeung cuka cokot barang mah yeuh piomongeun lah wing jeung Mang Mun hoream jadi saksi yeuh betul duit sabaraha. Yeuh aya duit mah, Mang. Mang boga sabaraha, Mang? 20.000. Teh ya 30 tuh lumayan meureun 50 ge mahi lah jangan pangabutuh ayeuna mah. Yeuh daripada cuka cokot barang kani si abahna eueuh piomongeun wing hoream jadi saksi jeung mana naonan yeuh. Geus mahi 50 ge. Naon ieu teh? Tong cuka-cokot barang batur ngerakeun. Bari naon deh lain nyokot cuka-cokot barang batur itu hayang nyawa iya yo gede yo. Cenah. Bisa teh percaya mah. Nah, Rek nyokot du kieu ieu teh ieu kurang yo tah tempo tah. Erek nyeun sap. Yo dengekeun erek nyeun 10 lidi alias ku itu ku barang bang tadi saya mah nukir teh barang bang. Ieu kurang itu saeutik deui. Boga 2 jeung ieu. Suga teh nyokot barang-barang udah ge loba kompak. Naon di saung teh? Buluk sangka, salah sangka wae. Nah, goreng sangka pegang tah nu kieu ieu rek nyeun 10 lidi bari na oge. Eta duit kumaha urang? Teu uyahan teh. Wah, eta duit.